sakira-kirana urang hirup geus koclak kakara didinya jadi pamimpin numutkeun ka nyaho kaula nu koclak mana nu keupluk lain Satria jagat rasa kaula dina lebah di kaula persaya kana ilmu anu diagem ku anjeun leres kaula nun yakin satiap-tiap manusia geus saciduh metu sakecap nyata eta manusia teh geus marifat nyaeta geus apa kanu kagungan urang sadaya oh nya memang da kedah dikaanyahokeun atuh teh ayeuna Kakang Panjindrada persa cikan uji ieu manusia mangga punten pangarsa coba ulah kaget satria jagat rasa sabab beuki dieu beuki katempo ilmu anu diagem ku anjeun mata-mata banjir sakidu batu sakecap nyata lamun teu sakti madragun da urang sadurung winara kaula dina waktu ayeuna bakanakon ka andika ciri-ciri anjeun geus apa kanu kagungan urang sadaya atuh cenah lamun sarua ilmu jeung kaula dina waktu ayeuna atuh ayeuna mah urang babarengan wae hirup di alam dunya satria oh saya aya tanyakeun kaula naroskeun naon kahiji anu ditanyakeun ku kaula ari anjeun salahku naon di alam dunia kaula teh manusia leres kaula nu tadina lebah dieu satiap-tiap aya barang aya nu boga teu pinodama saha aya nu boga urang sadaya bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina aya nu boga oh nya memang aya nu kagungan aya nu boga leres saha nyaeta nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka teh nyaeta pangeran nya Allah disebutna Allah disebatna nya naon ari Allah oh kitu ari Allah teh sabenerna mah kakasih nya ari kakasih teh ngaran saha teh Allah nyaeta kakasih nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina saha nyaeta dat ilahi robi saha ari dat ilahi robi teh nyaeta dat mutlak saha ari dat mutlak teh nyaeta dat laisa kamislihi sayun moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge kusaha pangihna ku urang ku manusia lamun manusia geus kumaha lamun manusia geus apa kadirina sabab margi aya dalilna kumaha mun manusia geus nyaho kadirina pasti bakal nyaho ka Gustina lamun manusia geus nyaho ka Gustina eta manusia bakal boga rasa bodoh hirupna bodoh teu bisa maca lain bodoh teu bisa nulis sanes tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna salilana sumerah jeung pasrah karo kagungan dai samrodo kumaha Kakang Panji tepat ngajawabna ieu jelema bener satria jagat rasa kaula nun kula teu sangka anjeun nanging sawangsungna ti kaula ayeuna naon bare tumaros ka salira kaula saja sumujud
Kaula sejata lu Kaula muakumawani kasalira nya Kaula bade nyangakeun diri kaula sorangan bujeng hingga kaput margaring tanaga larapati kasangakeun kasalira asa pangmenakeun heula pertarosan kaula kumaha dik singkat Kang Panji jawab sae naon anu bakal tanyakeun ku anika saperkawis naon ari asalna manusia naon asalna manusia nya kadua di mana asalna manusia teh tayeuna manusia teh keur aya di mana tah engkena dek ka mana ngan sakitu aya keneh naon kaula teh meunang katerangan kumaha dina katerangan teh anu eta katerangan teh kieu ungeulna ila haka bila hakin ila hakin bila haka nya naon eta hartosna jeung kumaha teh supaya karasa ku kaula aduh Kang Panji kumaha nyangakeun deui sajabati eta naon di manusia teh seueur pisan upama dibagi-bagi upama dirasa-rasa mah kurang loba naon nyaeta nafsu oh nya karaos nya aya anu disebat amarah loamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah nya ta eta anu 8 bete kumaha watek-watekna teh supados dibuktikeun ku salira aduh Kang Panji jar menang Gusti petengatin nira ujar menang Gusti petengatin nira atin nira lir kalim kudan mega bodara urlan mega putih jiwala salin sumagan ya Allah satria pula satria kaula nun pula dina sandi paralun malum kasuhunu ninggalih nu dipamih kapuntenan kaula bade serabong pokan kasalira manganyangakeun kaula nun diri bade dikumaha kaula beung tangartegekeun suku genteng blokkeun kaula teh bisa ngajawab kana pertanyaan andika hal eta pangresaan di guru nyangakeun kasalira Kang Panji rada kaula balik ke kaula teh era kumaha dik kaula teh balik ke era is mangga urang mulih eta mah hal eta goreng patut kaula kudu mulang ka sawarga maniloka gening kaula teh masih keneh aya di sahanapeun batur ilmu loba keneh kakuranganana upami diudag kainya mah da pangresanya kitu manusia teh teu cicingina hiji martabat kalayan upama diudag ku kanyataan mah sumuhun naon yeuh aya katerangan saur empu kecapu jangga nu parantos natrat kumaha Kakang Panji sudagar teu wareg dunya ngapoe neangan usaha anu leuwih muceki jeung tibatan anu diusahakeun sapopoena
Panita tewareg ilmu ngapoe muka kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmuna. Timalan kaulanu tadi lalasan dia mangga urang mulih namanya. Moal bisa kaula mari kulun kumawula we di dieu sahinga can tamat eta ilmu anu dicaritakeun bi kaula teh moal kamulang braweh wakil we ka anjeun bisa warga manilo ka Kakang Panji. Satria kalanun kaula pangersa kaula anguran anu kudu taluk ka salira saumur dumelah kaula teh neme pisan nguping eta pertarosan anu sarupik itu. Jadi kaula teh bujing hingga kanyaring ngimpi-ngimpi acan itu Satria. Oh nya jadi teh uninga karena pertarosan kaula anu neme kaula tidak apa sama sekali atuh naha wawanianan anjeun jadi pamimpin. Kaula masa dina katerangan dina undang-undang dewa kumaha yang ngajadikeun pamimpin teh kudu anu berwibawa, kudu berkomara, anu bisa ngapung, anu bisa napak sancang, anu bisa nerus bumi. Kaula mangapung mangeus bisa. Sanes ngapung awang-awang urang kakalayangan di awang-awang. Lain ngapung jika manuk atuh kikituan manaon dek anon pelesir di luhur. Nah nganu harti kumaha. Ya. Jadi pamimpin teh nyaeta kudu bisa ngapung teh urang teh kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur. Kudu bisa nyawang kana kahayang rakyat. Kudu bisa nempo kumaha rakyat teh ayeuna naon kahayangna. Ari kudu bisa nerus bumi, ari kudu bisa nerus bumi. Ari urang kudu bisa nerus bumi teh nganu harti urang teh nyaeta kudu bisa neuleuman kana kahayang raya. Ai napak sancang teh lain anu harti urang kudu bisa lempang di luhur cai, tapi napak sancang teh anu harti nyaeta napak sancang teh urang teh kudu bisa napak bisa kabeh golongan. Jadi eueuh hukum pamilih sistem lamun jadi pamimpin. Geus sepino kaulan Satria. Anak itu mah meureun anjeun jadi pamimpin di sawarga teh nganukur hayang buncir leuit gede beuteung ge paribasana ku hakana. Buncir leuit loba duit. Lain keur kapentingan umum atuh lamun kitu mah, tapi lamun keur kapentingan sorangan. Salila anak urang jadi pamimpin teh lain keur kapentingan umum tapi keur kapentingan pribadi. Kunaon aya umum diantep? Lamun urang nya jadi pamimpin sik atuh kapentingan umum heula-heulakeun samemeh kapentingan diri pribadi teh. Sehingga bogaan rasa jeung rumasa aja jadi pamimpin teh menang saha. Kapan rakyat teh geus ngawakilkeun ka wakil-wakil beureun mana kitu ge percayaan rakyat teh. Kali-kali aya anu dipercaya bet garuksak ulah kitu Andika. Nah ngaruksak kumaha? Ngaruksak naon? Panawa sabaraha kali nyangsara. Panawa sabaraha kali luksak, alatan dihina wae ku Kurawa. Bongan cenah di Panawa di Kurawa teh aya kombayana. Anu ngaharung harti eta kombayana teh kom teh komunis bae teh bayangan. Jadi bayangan komunis politik liberal anu dipake ku urang-urang astina nu matak salilana saling dedetkeun jeung baraya oge. Geuning cicingna ge di Astina, ari Astina teh asa tina kecap asaetona anu pihartina tempat setan, rajana ge Suyudana asa tina kecap Suudon, nah diantep wae ku anjeun.
jika tuh lamun nyanya urang jadi pamimpin mah ulah diantep wae kalau kitu teh lamun urang ngantep ka jelema nu model kitu sarua jeung urang ngabodalan kajahatan ka manusia model kitu Batara Guru. Aduh. Anu mata kering di negara amarta ialah yang jamus kali musada eta teh hiji lambang kagungan negara anu eusina pancabudi anu dimimitian ku ketuhanan nu Maha Esa ditungtungan ku keadilan eta teh pikeun ngaleungitkeun politik liberal tapi naha aya politik liberal bet diantep bae ku anjeun eta cik atuh pikir pati-pati sing ingat kana kewajiban ulah mentingkeun diri pribadi anjeun adik Kakang Panjin rada kaulan los mulang ini ti heula ka sawarga aduh mangga adik satadina akang teh yang ngupingkeun dugi ka tamat anjeun teh wakil kaula ayo ini ka sawarga saha nu mingpin itu kaula marek ulun ku maula uruskeun heula di ditu kaula rumah sacan tamat ilmu mangga premio satya los ulah jadi atuh kahayang anjeun teh kumaha anu nyebarkeun politik anu domasa hariasina ya anu katempo ku kaula mah jelema-jelemana we anu saralah di antarana nya Suyudana anu salilana mak kana raja kaya batur hayang subuh sorangan dek diantep na manusia model kitu dek dihirupan oe manusia model kitu urang teh salaku pamimpin triloka itu teh tilu loka teh alam tilu alam eta teh kasup kawengku atawa masih kene di rajaan ku anjeun kunaon anjeun becicingan kitu bet balangah Serdaya-daya tinggal sandi atuh kedah kumaha kaula tuh geuning kedah kumaha atuh lamun kitu mah anjeun teh masih keneh goblok Batara Guru aduh maaf ulah tersinggung eta hate andika margi kaula mah goblok seteh lain goblok jarekan tapi goblok ganung hartilir ibarat urang ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor ai logor teh goblok ai goblok teh teu meujeuhna jadi maneh teh can meudeuhnya jadi pamimpin lamun kitu mah carana jadi goblok dipake naon ge atuh da sakira-kirana urang hirup geus koclak kakara di dinya jadi pamimpin numutkeun ka nyaho kaula anu koclak mana nu keupluk lain nah naon ai kalapa kolot lamun dieunekeun kumaha nya koclak berarti geus kolot koclak teh geus kolot diparut bisa nggak jadi minyak sipatina anak geus jadi minyak bisa salanap sulunup ka itu ka dieu jeung bebas eueuh pamilih sistem kagolongan itu abus kagolongan ieu abus kagolongan ieu nulung kagolongan itu nulung eta geus jadi minyak kalapa kampasna hampasna jadi galeno sipatina kapake dipake ngangeun lamun dijieun minyak kapan minyakna mangpaat kana sagala rupa tah jadi pamimpin teh kudu geus koclak kitu tah batokna jadi siwur kabeh eta mangpaat geuning aya geus koclak mah kapasna bisa dipake tambang bisa dipake kekeset tuh geuning otipati di dieu urang jadi pamimpin teh kudu kitu eta lamun kitu mah anjeun teh pinter kabalinger kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya nya di mana aya entong kongkorongok kakara meureun aneh anjeun mah nya padahal anu kongkorongok mah hayam di mana aya orayan dibeli datang orayaan diteungeulan pahili lamun kitu mah hotipati
tah nu mata kaula ngaku Sang Hyang, nu mata kaula jadi patih nagara, raja kaula diagung-agung teh, kaula teh kitu sabenerna mah kahayang teh kitu. Jadi hayang naon, dek numpes kagorengan nu aya di dunya ieu. Ya tuh saya pemikitu macarana kaula dina sandi bade ngiringan we, kaula teh bade sagawe-gawe nanging hoyong tepang heula we sareng raja salira rupina. Asa janji? Janji naon? Anjeun. Ulah kumawani cuman taka ulah nyinggung perawasan raja kaula. Ulah nyaci ka raja kaula. Ampun paralun kasuhun nu ninggalin nu dipamih. Kaula moal tiasa ngahina, kaula moal bade ngahina, malahan kaula teh bade ulun kumaula. Dina sandi rumaos kaula teh masih keneh bodoh hirup di alam dunya. Taku hal eta bujeng kumawani kaula ningararaina. Dalah salira oge gening patihna anu sakitu piserabeun kaula komo raja andika. Saciduh metu sakecap nyata. Dek digawe di dia timala naon janjina toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kaslametan kangge raja salira kaula bade ulun kumaula sajabina ti ulun kumaula teh bade sakantenanen namatkeun ilmu pigesaneun kaula mulang ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna anu kungsi kalaman ku kaula. Oh kitu leres moal nyinggung praosan moal hayu atuh urang lumaku jeung kaula. Pangresa Maha Prabu Sang Hyang Purbawisesa pupu dening ati pangapunten ieu kiang Otipati maksad